Takap teh naon takap teh? Sakira Raka Prabu teu satuju karena rencana Korawa langkung saya rebutan pasti pegalanya Pak. Iya. Akang teh nyah ye. Nyah ye. Nyah lain kitu carana. Hapunten. Ya. Hapunten sakamapun. Sabias tong dihalangan Kakang Adipati kana. Rai emut rai hapunten. Apa kaya? Kumaya teh bade ribut kieu aduh. Cobi Kakang Adipati kana jangakeun ka Kakang Adipati kana kumaha saena cobi nger. Ulah dugikeun kariributan. Nuhun ge dateng sana. Hapunten pangresa Rai Prabu Pupuden akan hapunten Rai. Mangga Kakang Adipati kana. Paman, hapunten paman. Mangga ngir mangga. Rai Drusasana adik Kakang hapunten Rai. Mangga. Raka Prabu hapunten. Teuing. Jahardi ai. Sanes ku kitu upami ieu perkawis dipungkas ku nafsu moal aya beresna atuh. Nah, aduh, makin juga ditangkap pun udah bangsa tengah nih. Akang di panang lajak. Naon sabab atuh? Atos atuh Kakang teh popolotot bae atuh. Kekenger anger baladewa cobi. Anger dipati kana kapayun. Calik. Apapun jangan haji. Sanes amak haji sanes. Demi Allah dia madu juga Kang Wajib. Inudama. Hapunten. Sakumaha pisaur tadi Kakang. Sareng tibatan padonsa-donsa kieu. Sanes moal aya bule hideungna tapi ieu teh kemang beureum buah buleudea akibatna. Dek ribut jeung aing teh naon salahnya. Tebak tilu dan tebak dua. Ayeuna kumaha ieu teh? Panco kalinya sakalian. Hapunten tiiskeun heula. Upami sagara rupi masalah diukur ku hawa nafsu moal aya beresna. Tapi nu damel. Hapunten Raka Prabu, hapunten. Lanceuk ka ulah anu dipilanceuk. Dina rasan dieu tingali kana pokok tadi pisaur salira wedug aya di ratu gagah aya di menang. Moal patos-patos Rai Prabu bakal maguron upami teh katinggal intisari sacatini hurip nyata kasampurnaan sampurnaning hirup. Laras tengah. Iya. Rai Prabu ngahaturan ieu teh mamrih panangan sanes kedah ribut atawi sanes sadere. Hayu anu disuhunkeun ku panjenengan Kakang Adipati Kar. Nuhun. Sakedik gambaran ti kaula. Upami ieu ilmu kasampurnaan urang cekcok nu bade maguron mana sampurnana sabigali. Ukur ku pengetahuan umum. Udah, sama kayak ditangkap teh. Nah, sabab atuh. Nah, kau Pangemut Rayi, urang nonton. Melak bonteng muajan tendensa. Tiap-tiap melak cengek mual jadi bonteng. Sanu melak kahadean di dia bakal metik hasi ngana buah pepelakan teu kadahar ku pribadina anak incuna bakal icik kibung dina jurang kamuliaan. Samaksudna si sanu melak goreng teu katuang ku pribadina anak incu bakal icik kibung dina jurang ka balasakan. Laras Rayi. Inudama. Di dia nawiskeun Sang Hyang anu gelar di dunia tesa. Di dia kawan teh tiasa nuduh nah lepat Kakang, nah lepat Rai Drusasana teh margi teh sadayana oge pada kapahung marebutkeun balung tanpa eusi. Tanpa eusi kumaha? Pamandegan angel. Sabi. Anu sampurna anu tos kahonta teh saha Sang Hyang naon Rai punten. Sang Hyang Dewa Badra. Urang anu bade maguron. Inudama. Tah manehna we nu sampurna teh wungku urang apa saya baraya jeung baraya. Pasea sote Raka Prabu Baladewa teu satuju. dah. Hampur Hampur aja. Amak dua kaget. Saena. Dina waktos ayeuna silaturahmi heula antawis Kakang sareng Rai Drusasana. Ulah aya tapak naon-naon tina perkawis ieu. Raka Prabu Baladewa hapunten Rai panjenengan. Haji
aing di padang lancik, aing di padang lulur pagirina. Datang ka di padang diterima. Masa boro, dek cilaka dek selamat, dek ancur-ancur, dek selamat-selamat. Balik aing masa boro. Ini Gel. Lu mundur mangkulingan mimit layang rana. Luka ya lu mundur. Luka ya lu mundur. Ya lawan. Lu gaya lu mundur mimit layang rana. Kaget niraan ningali kang nempe ya Allah. Prabu Baladewa ngecati payunan para pangagung Astina. Maksana bade unyukan kaingkang Rai Sri Mahapetra Kresna Kadwarwati. Lami-lami ngantika Prabu Suyudana. Paman Arya Sengkuni gening Raka Prabu Baladewa kalah ngejati payunan urang sadaya. Lupina teu sapu sareng pamandeganana. Tai nama aya keneh kapan saderek anger nyata anger dipatikana nyangakeun kumaha sae nangir. Hatur saeunuh laksa ketika bingahan. Hapunten Rayi. Bangga. Akang anu pinuh ku karumaosan. Ti mimiti leutik akang di Astina. Paripaosna akang gaduh wibawa di Astina, akang gaduh komara di Astina. Akang kengeng pangajen di Astina. Tuh, itu anu ngaji rasa mah. Mua bade ngijing sila bengkok sina mah. Namun dina rasan dia kaula mah bade nonton bae. Mari kanggo sakaula mah cekap. Acrih teh paparana sakadar punten anak kusir atuh. Cobi maharsi komayana ngangken ka kaula murid toh teh. Nah sakadar kaula teh bisa nak mentang panah teh ku tuturuti we wungkul ti Arjuna. Hapunten. Ngiringan bade nonton sareng bade ngabantoskeun tanaga sareng emutan. Nyangakeun. Nyangakeun paman Arya Sengkuni gening kitu kasangeman Kakang Adipati Karna bade ngaping bade ngaluluguan nyabda guru Kasangyang Dewa Badra nanging kange Kakang Adipati Karna ku anjeun rupina moal nyabda guru laras nger moal anger teh. Bade nonton. Bade nonton. Margi sadaya. Hapunten. Sadaya paguron boh dina guron naon bae oge. Pada dagang kecap hukumna. Cobi tingali. Hapunten. Sagala kecap nomor 1 sadaya teh nomor 2. Atanapi sadaya nu dagang teh aya nu ngagorengkeun daganganna pribadi. Nyangakeun. Bade nonton, bade ngiring, mung bade ngabantos akang satria aslinya sakitu. Nuhun. Sok sanos mung ukur ngaluluguan nyabda guru sakitu ge yakin tuang Raka teh parantos nganteur kana karep anger umumna Korawa nu 100 punyu hiji kange nyabda guru Kasanghyang Dewa Patra. Leres teu pinodama mangga atuh nger geraluluguan sataya watiya balad kange nyabda guru kapapal batas gajah oya. Kairing. Jang Rayi Dursasana. Kula Kakang Adipati Karna. Pangresa Rayi Ratu Sinu. Kaula. Kayan saraya para Kurawa di antawisna Sri Traksit Dumar Saparto Marma Wirupaksa Durta Durjana Citra Saruk Citra enggak ada citra udah terima. Ayah pada sikap pendang tamsir karena benitan rasa lempung pada rumah pahwan tuning pacebrakan pada pokan sangyan saraya. Amat sataya wadia balak sumetya tumenak dateng apa batas gajah. Sepanjang rangkuman ulat sengaja ikhtiar yang betul sia-sia ramu awal baru di sini seperti mata batu kalakuan terjujur
Jangan terjadinya sekian. Tapi mula tete jangan ngeye, saja tubuh bisa pareng. Atur amat dalam bade nyaksian kalawan nya sepuhan sadaya kadang alir anu bade nyapta kasanghyang Dewa Batara paman Arya Sangkuning muga cing hasil ku ilmu pangaweruh ti Sanghyang Dewa Batara muga-muga melepas lidang kesan santan masa uyungan anu sing elingan ngane ilmu dia pangeran sahanuri kehargaan iwalati bangsa-bangsa sorangan cintakan cintakan kebudayaan sami cinta kebangsaan baga urang mapatinggi harkat darajatna seni kemudian utami sing sadaya geningan ayeuna da sami-sami mangga urang sasarangan Mang Lukman pajengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda mere mawe kasasama nu manis silih asih jeung sasama lakuning jami utama jadi patokan agama lagi sabelati bancan diramekeun sadayana pamugi anu ngagancan nyelamatkeun sadayana aling-aling Gusti wong wayang sirna ngapagyasa kabeh sirna ngapagyasa kabeh gunung kelir aling-aling Gusti alinge wong ngawayang
ya wong wayang anu maring dalang murbai wayang kelir ayun sapita sigra datang kawinani sigra datang nirawarawahku kocapa panlus lampahipun wadia balad tamtama pintaran ulah tamtama anu diluluguan ku Adipati Karna lan Arya Sangkuni semedya tumenak dateng tapel batas gajah ya kocapa wontening di gajah oya di Sang Hyang Dewa Batra sadayana balaraja nu caket nu tebih sami bade nyabda guru kagagahan karongkahan kange kapunyulan bratayuda Sang Hyang Dewa Batra dipunadep dening ingkang patih kakasih patih Godapaksa sumar-sumar kamanikan pikangkang patih hengsun Godapaksa Allah aya tamu ti sabanagara sina kalebat nuwun inggih dateng sarika wanyuk semara mangga inggih sadayana dihaturanan kaula panengah panawati matukara mangga inggih kaula dipati karna kairing wadya balap ngemban pancen raya sinuhun jakapitana di astina wilujeng nyadiri masing carincing masing emut berang putih kadek gajah jalan salira mah magaye kedadi cari mere mawe kasasama silasi jauh-jauh pama lakuni jami utama boga patokan agama nyaraga kedadi jaga sing dedeka jiwa raga anu cirim nawarupa keningan supaya nepi ka jaga nirapino kasri pangrekat tinarete sing sosok kamurung biar kadya kunang-kunangan lirgana jebat kastur sadayana samirawuh anu bade nyabda guru ka Sang Hyang Dewa Batra diantawisna panengah Panawa Arjuna Adipati Karna Arya Sangkuning Arya Dursasana Hyang Arya Seta sami bade nyabda guru ka Sang Hyang Dewa Batra lami-lami ngantika kedaling lisan Sang Hyang Dewa Batra
haturan sadaya para tamu anu sami rawuh ieu kapadepokan Banyuhurip. Kaula nun putra panjenengan panengah Panawa Arjuna ti Matukara nyangakeun semah pangabakti mugi ditampi kaula nun ditarima Ki Arjuna. Putra panjenengan Arya Sengkuni ti Astina bade nyangakeun semah pangabakti. Ditarima Arya Sengkuni. Jangan sumangga kaula pun dipati karena ngahaturkeun semasiungkeun dateng pangresa Mahasanghyang. Ditarima Adipati Karna. Putra panjenengan Arya Dursasana bade nyangakeun sembah bakti. Ditarima Arya Dursasana. Kaula pun seta ti Cemara Tunggal ti wilayah Girata. Syuh putra punten Kangjeng Rama Prabu Matswapati manawi teh. Oh laras. Ngahaturkeun semah kawilujengan ku hanyuh pangresa Mahasanghyang. Ditarima Hyang Arya Seta. Oge kaula teh gancang tumanya ngeuleut ngeungkeuy ngabanaleut balaraja para tamtama bintara lurah tamtama narpati senopati patih Arya dugi ka raja-raja sumping sanes wanci tanpa ibrati angalna ieu teh naon maksudna cing ieu ka panengah Panawa Ki Arjuna anu pangpayuna kaula nun saperkawis nepangkeun atuh kali perkawisna aya wartos yen Mahasanghyang tek bade ngawiridkeun rupi-rupi ilmu kang kaunggulan dina Bratayuda teu pinogabe kumaha bade amun be yen putra panjenengan teh bade nyabda guru anu dipamrih yakin hoyong unggul dina Bratayuda anu sajana sanaos putra panjenengan ge teu aya bentenna sami bade nyabda guru. Adipati Karna Atur pinabae sanes kaula oge henteu lepat sakumaha pamaksadan jeung rayi ti Madukara. Namun sakiwaeun ti eta parantos kapidawuh ku Rama Paman Sengkuni tadi rupina kaula mu sakadar bade nyarengan sareng sakedik ageungna kaula teh aya utusan kanggo nyarengan pangersana Rama Paman kanggo ngadugikeun pamaksadanana sejak maguron ka pangersana. Jadi nganter wungkul Daun. Arya Dursasana Rama Guru Sanghyang ieu mah jauh ngaku guru we. daya bentena sareng aya panengah Panawa anu mawi dongkap ka padepokan Banyuhurip Sami bade nyabda guru oge hoyong panggagahna hoyong pangunggulna diwirid ilmu aya langkungna tinusan kumaha yang Arya Seta Daud timala pangresa Mahasanghyang cing rupina telepat sakumaha anu kapisaurku pun incu Ki Arjuna pun incu Adipati Karna sami bae pada kataji ku nyebarna bandera pakapuguronan salira kitu marawi teh. Nyabda guru Daud. taya kasadayana anu bade nyabda guru ilmu kagagahan karongkahan ka kaula ieu teh aya syaratna kumaha kaula nun syaratna syaratna teh kedah kumaha
kedah tawajuh kumaha syaratna ilmu anu dek diwid ku kaula. Ki Arjuna ieu teh geus yakin percaya kana ilmu kaula teu pinu damel kaula nu yakin geus buleud dek nyabda guru ka kaula teu pinu damel tasyaratna ki. Ai Ki Arjuna jadi senopati nyekal sabaraha kasatriaan. Ujung lautan saha lurah tamtamana Jakatawan. Sabta Pertala lurah tamtamana Antarja. Melajang tengah lurah tamtamana Gatotkaca. Pelengkawati lurah tamtamana pun anak Abimanyu. Di antara lurah tamtama bebentengna nagara Amarta saha pang-pangna anu dipika berat sarta anu dipake tanglan khususna ku Ki Arjuna agungna ku nagara bangsa umumna anu dipika abot Iwati Satya Melajang Tengah Gatotkaca putra pun lanceuk Kakang Arya Bratasena. Tah syaratna keur ngelmu ka kaula Gatotkaca kudu disetorkeun sirahna. Sanggup sangem kaula nun kitu ai perlu ku ilmu kagagahan karongkahan. Anu kadua Ki Arjuna boga pamajikan sabaraha hiji 42. Di antara 42 eta saha anu dipika berat saha anu dipika cinta ku Ki Arjuna. Iwati Dewi Srikani putri Cempalareja eta kudu dibaktikeun ka kaula. Sanggup kaula nun saketi bade ngiring salaksa entere. Bral geura laksanakeun heula syaratna. Srikani geus kabawa ka dieu, sirah Gatotkaca geus kabawa ka dieu, kakara sampean diwirid ilmu kagagahan karongkahan. Amit bade nyanak pun bojo Srikani oge bade nyanak mastaka Gatotkaca kangge syarat ilmu. Bral upama ilmu hayang gancang diwiridkeun gancang kudu kabawa Srikani jeung sirah Gatotkaca. Lu gaya lu munur mimit milayang rana. Lu gaya lu munur mimit milayang rana. Sekar Wijaya